Urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah nu ngaturkeun segala rupa. Kita geus diatur ku Gusti Allah. Dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Naon teh nu kumalandan di alam dunia suku opat suku dua bahkan hiper eta teh 'ala Allahi rizquha. Rizkina ti Gusti Allah. Tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah. Deres aya nu geus boga keyakinanna tiga yang moal tani moal dagang ka Allah bae ituna teh tanpa ngariweukeun batul yakin ka Gusti Allah mangga tergantung pangkatna orang pangkat syariat bersyariat pangkatna orang bertariko antara dengan pangkat hakikat geus teu aya ngeun di dunia na gembungeun ieu kana dunia ya yakin jeung ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah saya digawe sia moal dahar sia teu boga keyakinan mendingan disoekeun tak sumutna tuh aing mah jenazah teh ieu lamun teu dagang mah tuh aing ngomong mah dahar beunana tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar saya mau pakai coba sekarang ini coba aduh namun pidato mah tuh ke dapur malah ngepul tolol dalil ongkong tak keyakinan kayak gitu ya Allah Masya Allah